Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh wiwi atuh beki kataji ngadenge kitu teh. Eta mah sanes teu kagungan cara oge nanging pakut curut rame wae saurna teh awe terajet sangem kasarna mah nanging sabadakapun paman mah berkah aman malih makan tos sumping deui sareng carogena seueur da harilap deui. Oh kitu mugi-mugi we atuh abdi sing diparengkeun sareng milikna dupi masihanana sok sabaraha eta teh ce. Dapun paman mah tara ngisalan ilmu. Da saur anjeunna ge mang-mangan Dharma cukang lantaran anu ngaijabah mah nu kawasa. Tara masang tarif pun paman mah aya wae nu masihan atuh ditampi henteu mah teu sawios-wios tah kitu sae atuhnya nanging da geuning ari jalmi mah nyaeta kagungan budi anu ngarumaoskeun asa ditulung mah nya dina masihanana teh langkung ti saanu malih mah aya anu neras ngangken sepuh manjangkeun babarayaan. Tasugan we atuh Neng sareng cece ge manjang janten baraya kitu nya mugi-mugi we atuh cek Wiwi. Nah si Mamang teh belami nya Nyi Oneh Nangtung terus luak liuk api-api nempoan si Bujil tapi dak bobodoan gek diuk deui panonna sok maling reret kana kantong keresek nu dijingjing ku Wiwi. Tebih ce caket kek mualami dege sumping gara isin we cece mah Neng isin ku naon ce hawatos kan Neng dang dosan sakitu giningna asa kirang pantes kedah ngajingjing kantong keresek mah ciku cece urang bantun kirang sae istri pantar Neng mah meujeuna aya anu ngabantu kagungan ganek kagungan padamel keun ku cece we nya ceuk Nyi Oneh ngolo ka Wiwi. Jeung aneh deui Wiwi teh kawas anu kausap setan kawas anu keuna ku teluh lat we poho yen dina kantong keresek teh aya perhiasan anu lain saeutik kalah reueus kalah bunga aya nu muji teh song kantong keresek teh dibikeun nya mangga atuh ce nanging punten atuh abdi ngutiplaknya henteu sawios ku cece dibantun. Mitra kaum dangu hate Nyi Oneh ngemplong lantaran kantong keresek geus kacekel ku manehna kari ngadagoan kasempetan anu hade pikeun ngaleos init ninggalkeun mangsana. Kaayaan beuki beurang panon poe moreret hawa asa hareudang bayeungyang. Kaayaan di terminal tetep rame beus gunta-ganti nu datang nu init panumpang aya nu turun aya anu unggah. Nyi Oneh jeung Wiwi uplok ngobrol bari ngadagoan datangna si Bujil. Tapi tetela si Bujil teh teu datang deui puguh mata kesel anu nungguan. Cek nalami si Mamang teh nya aya naon wagelanana nya nya kunaon atuh si Mamang teh kayak atuh Neng urang susulannya ada caket tadi dinya tah ieu mah lami teh aya wagelan panginten sae kitu oge tapi ulah lami ceunya
nya moal apan disusulan teh supados enggal ke antosan da mualami nya. Mitra kaum dangu geus meunang idin maleos nyi oneh teh init mun ti sieun dicuriga mah hayang lumpat atuh hayang buru-buru jauh tapi dak sadar mun carana kasar bakal nyurigakeun. Hag sia keun sinang aja dog didinya cek garentes hate nyi oneh bari terus lempang gancang ngahaja barucat bericet milihan anu suni nu kahalangan ku kios jeung wangunan sejena ngarah babari kaburna. Ari wiwi kawas anu keuna ku tenung pikiran dibere poek teu sadar kana naon-naon jeung dibere poho deui cicing we nungguan nyi oneh anu bebejana rek nyusulan si mamang nyata nama terus kabur. Cagduna heula nyi wiwi. Ayeuna urang kocapkeun nyi oneh harita teh geus jauh di terminal malah mah geus rek tepi ka pasar. Lengkahna panjang leumpang rusuh da hayang tereh jauh. Malah boga pikiran rek kana beca ngan duit kari saeutik bisi moal mahi keur ongkos ka lembur. Tapi dasal seieu terus we lempang gancang balucat balicet bisi aya anu nyusul. Kamana ari Kang Bujil geus di Tegal Kalong kitu tapi malah seneangan da geus janji. Cek garentes hate nyi oneh bari terus mengkol ka kenca kebat mapai trotoar maju kawetankeun. Nya akhirna anyog kanu dijugjug. Kasampak teh aya nu nangtung ngabedegan urak cangkeng melong ka manehna taya lian iwati si Bujil anu geus lila ngadagoan bari jeung loba kamelang bisi gagal. Kumaha maneh hasil atawa henteu? Datang-datang teh dibagiakeun ku pananya bari melong. Hasil Kang tak ieu dina kantong keresek. Kumaha ayeuna harek kawas ti heula terus diduitkeun atawa rek balik heula? Ya, bisi nu bogana neangan bisi lapor kana wajib. Mending balik heula ngarah aman. Keun kari ngaduitkeun mah babari. Yuh urang balik we. Da keur ongkos mah cukup lain. Nya cukup malah bisa bisi lapar mah. Rek jajan heula ge bisa. Tema nyi oneh ulah waka can aman. Kayak geus aman kakara urang teh ngamayor deuh genah. Yuk urang balik heula we lah. Teu nolih kana kacape. Teu malire beuteung lapar. Duanana muru kana mobil anu kaparengan geus pinuh. Sakedeung deui tereh init celak duanana kana mobil. Teh kungsi lila mobil teh pinuh dius init. Plong hate si Bujil jeung nyi oneh ngemplong usahana hasil kalayan hade. Jeung rada mucekil ayeuna mah da rupa-rupa masna teh aya kana opat rupana. Dikumahakeun tah? Lah, rada lingas kurang-kurangna bisa ngolo mah hampir teu beunang. Tapi untung manehna teh belegug bodo dipenta teh ujug-ujug mikeun. Oh, jadi teu direbut? Henteu. Deuh, genah atuh. Ieu mah dibikeun halus milik atuh oneh. Nya, dibikeun ka kuring teu maksa, teu ngarebut. Pokona mah aman, moal ujug-ujug ka nyahoan. Ngan memang kudu gancang-gancang nyingkah. Tema nyi oneh nyaritana harewos bojong. Alus. Deuh, genah euy. Untung deui wae jigana. Cek si Bujil kacida atau hinana. Atuh geus kitu mah duanana ngahenen ngararasakeun nikmatna tumpak mobil. Kantong keresek ditangkep ku nyi oneh mangkaning eusina teh lain mas hungkul. Aya kue, aya rokok, aya minyak seungit jeung menyan. Poe eta mah keur untung usahana teh sasat keur haneut. Teu kacaturkeun di jalana, urang caturkeun bae geus cunuk. Si Bujil jeung nyi oneh geus tarepi ka imah, di imah ting ciri hieu ting cakakak bakat ku bunga. Keur ubar lapar muka bungkusan eusina kue.
nyeoneh mariksa eusi bungkusan tetela mata kurui mata kabita sabab emas lain saeutik kongkorong jeung liontina ge moal kurang ti 15 gram acan gelang jeung Ali katut antingna. Mitra kaum dangu heuleut 2 poe ti harita si bujil init deui ka Bandung. Di Bandung geus boga langganan anu wawuh atuh teu hese ngajual barang teh datang ge langsung we dijual teu loba tatanya teu loba itu ieu beres we kitu lalampahan si bujil mangsa kiwari milih jalan usaha naon wae sakapanggih geus teu mikirkeun batal haram jeung sahate jeung pamajikan nu akhirna sauyunan teh dina teu benerna ieu mah tadina teu benerna sauyunana tehnya sanes picontoeun balawargi mohon ulah ditarurutan lah. Satuluyna si bujil jeung Nyi Oneh teh hirupna neut-neutan haneut kabogana namahan deui tetanggana loba nu heran lantaran si bujil jeung Nyi Oneh teh teu kanyahoan usahana tapi bandana namahan hirupna juga anu senang royal jeung berehan ayeuna mah malah ka maineung oge minang ngirim pindang gede ngirim roti bakar jeung sajabana pagawean kitu teh geus ngabaku lila-lila kadagingan geus teu hayang we ngarobah usaha deh da geus ka ngeunahan kitu ngarah-ngarina nipu ngabobodo basilat sabisa-bisa neangan untung tina enteng modalna nekat jeung kawani dina prakna nipu sok bebarengan duaan rupa-rupa carana sabab adikana jalan teu bener mah bruh breh pijalaneun teh kawas aya anu ngangsonan asa aya anu mamatahan sakali 2 kali mah sok aya keneh rasa hariwang sieun kitu sieun kieu tapi geus mineng mah asa ngareunah we malah make jeung bisa seuri sempal guyon gogonyakan es tuning taya kasieun tapi teu wani nipu ka batur salemur mah teu wani neangan mangsa di daerahna sabab sieun katohyan sieun kanyahoan atuh neangan mangsana teh kudu jauh tampolana tepi ka Bandung cag urang tuna heula ayeuna urang nyamper heula kaayaan Nyi Wiwi teh mimitina mah Nyi Wiwi teh teu boga kacurigaan naon-naon cicing we nungguan di terminal tamak kesel meuli koran terus dibaca meuli goreng suuk di kemil bari maca lila-lila datang rasa hariwang jeung geus kesel ongkoh koran ditilepan digulungkeun malah mah ret ka kenca ret ka katuhu si bujil jeung Nyi Oneh lebeng teu aya datang renghap narik napas jero jung nangtung melaung ka kidul sugan aya rentang-rentang tapi lebeng eueuh ka lemengna gek diuk deui ngahuleungna geui gado renghap deui rahuh deui brai muka koran dipelong tapi teu dibaca da pikiran mimiti cuscos ngaran cabang loba kahariwang lila-lila ras inget kana barangna ayeuna geus eueuh tina leungeunna masalah mangkaning kongkorong dina kantong keresek be kumaha mun jelema nu tadi teh nipu aduh Gusti kudu kumaha ari geus kieu cek Nyi Wiwi ngomong sorangan jajantungna jadi ratug hatena pating sarblak karek ayeuna sadar beuki lila beuki yakin sarta beuki karasa yen dirina teh katipu malulu mitra kaum dangu mani hayang cerik jejeritan atuh sabab geus tegue yen jelema nu duaan teh tukang tipu kurang ajar bangsat nya bener pinter Gustina aing debet benang ka olo benang ka bobodo aduh kumaha teuing atuh Nyi Wiwi cengkat lat poho kana temah wadi
terus ngagedi gelempang ka kidul niat narek nyusul Nyi Oneh jeung si Bujil. Bari lempang teh rarat reret teh sirikna unggal jelema ditelek-telek teu karasa jog-anyog ka pasar. Rageureun heula aya nu dagang cenol ditanggung terus dipegat. Mang punten bari tumares temenakan istri ngalangkung ka dieu. Pokna bari melong ka tukang cenol gituna deh. Istri mana neng lah seur istri mah tuh cek tukang cenol. Acukna beureum nganggo roka Sumba nyana kantong keresek ngaranna teh Siti. Bukan neng sesah tuh jalmi sakieu seueurna. Mangah bari dagang mang mah yeuh. Cek tukang cenol teh hayangeun lila-lila ngaladenan dah hese atuh. Nyi Wiwi sedih hatena beuki tagiwur amek nyedek tanaga midek. Nyalahkeun ka diri sorangan bongan teu ati-ati. Bongan gancang ka bandang. Manehna bener-bener beut bisa ka olo. Bari kataji padahal lamun dipikir anu lantip mah naha percaya teh bet totomplokan. Apaan ka jalma saliwat. Nyi Wiwi maju deui paroman alum awakna lungse leumpang ge mani ngalenghoy. Gok jeung tukang beca terus nanyakeun ka wastadi tapi jawabanana sarua teu nyugemakeun. Nanya tukang keretek sarua jeung tadi kalah pada nganah-anah. Mitra kaum dangu, sababaraha urang anu ditanya kabeh ge jawabanana teh kitu. Saurang oge anu mere pangharepan. Tungtung Nyi Wiwi lungse waloyong ka sisi jalan hing ceurik teu kawawa bakatku sedih jeung hanyelu. Mitra kaum dangu rada lila ngabangingik bari tungku Nyi Wiwi teh. Awak purutul perhiasan kabeh beak. Beunang katipu ku jalma saliwat. Duit nya kitu keneh dina dompet. Kari saeutik deui. Da geus dipake balanya dipake ongkos tiluan. Lila-lila rada leler meusan. Kari cari nakdakna jeung sisimekeun. Op kana sapu tangan terus nyusutan Cipanon bari rarat-reret. Sugan we aya jurig dumpak kuda. Bisa tepung jeung anu tadi. Tapi lapur teu aya kalangkangna acan. Harianeun teuing nya jelema teh. Jung nangtung bari nyusutan Cipanon. Lempang asa lalanjung, bumi alam asa dengdek. Hate sedih, pikir beurih. Kulantaran hate keur balueng. Mentas jalan teu waspada suruwuk aya beca keur tarik. Tukang beca ngagorowok bari mengparkeun becana. Jedak neunghar tiang listrik, jerut tukang beca turun. Lempang teh sia kawas di kebon awi. Anak ini katus sia. Ampun mang, ampun hapunten. Ceuk Nyi Wiwi meni ngadeg-deg reuaseun, beungeutna nepi ka sepa. Tukang beca ngan sakitu ngomongna, geus budal kakeheulna mah terus muru becana pada nulungan ku baturna. Ari Nyi Wiwi leumpang bari ceurik ngading diut. Di perjalanan aya nu nanya, "Naon Nyai nangis di jalan sasoranganan?" "Apa cik abdi tulungan." "Naon kitu eta soca meuni carinul?" "Boga abdi teh kacilakaan bapak katipu." "Katipu kumaha naon urugel?" "Perhiasan 4 rupi sadayana katipu ku 2 jalmi awewe hiji lalaki hiji. Kabur ting laleos teu balik deui." Keke nama ke tiasa kitu direbut atau lebih kumaha?" "Henteu pah henteu." "Kumaha tuh?" Mitra kaum dangu bari jeung daruda derek-dek Nyi Wiwi teh nerangkeun pangalamanana ti awal tepi ka akhir.
ngantang tuh di jojoan anu parenting dati salse nyarita di sisi jalan mah si bapak ungut-ungutan tak itu bapak. oh nah tuh balanga aya we nya ayeuna mah kieu we lapor heula kana wajib ayo ke bapak diantar tuh deket ke kantor polisi mun aya naon-naon ulah sok ngantep awak buru-buru lapor kana wajib apan pangna diayakeun polisi teh gisan pamuntangan di mana urang aya karepet ulah sieun-sieun Cek eta lalaki nganasehatan ka Nyi Wiwi. Nu mawi abdi teh baluweng kawer pak. Ayo diantar ke bapak ayo. Beral atuh miang muru ka kantor polisi. Nu kaparangan teh jauh tidinya. Nyi Wiwi jeung si bapak nu nganteurna ditarima kalayan somea ku patugas piket. Gek diuk terus ditanya saperluna. Si bapak nu nganteur henteu sakadar nuduhkeun tempatna, tapi sakalian mantuan rangkeun kalayan lancar. Jigana bae eta sepuh teh pangsiunan abri nu geus nyaho seluk-belukna. Da mani lancar jeung semangat naker dan niatna rek nulungan anu keur susah. Eta laporan ku polisi dicatet kalawan gemet. Ngaran nu laporna jeung kajadianana dicatet kabeh. Malah mah terus mepelingan supaya lebih hati-hati jeung waspada sabab anyar-anyar ieu loba kajadian anu matak ngarugikeun di antarana model kitu malah aya oge anu sok keuna ku tenung atawa ku hipnotis cek polisi teh mineng kajadian gitu teh. Da ayeuna mangga mulih heula ieu laporan bari dianggo dasar panaluntikan. Sarta bakal dipaluruh anu boga dosana. Cek polisi ka Nyi Wiwi. Mangapa hatur nuhun. Upami kapanak deui abdi wartosannya pak. Gantanan. Tangtos di wartosan. Geus lapor kana wajib mah hate Nyi Wiwi teu rada tentrem. Terus mulang ka Tanjung Sari bari mawa hate anu hanyelu. Lantaran geus kalengitan perhiasan bari jeung matak gegetun. Lantaran sasatna mah katalobehan manehna gene. Cag urang tunah heula. Ayeuna urang malikan lalampahan si Bujil. Ti heula geus dicaturkeun yen si Bujil jeung Nyi Oneh teh geus ngeuneunaheun dina jalan anu salah. Geus ngarasa kadagingan ku rejeki meunang teu puguh, sasatna mah meunang nipu. Menang ngarah ngarinah tampolana maksa kabudak anu bongoh ti kolotna kugis hantem ngajalankeun kajahatan kitu jadi weh kangeunahan bet jadi pacabakan anu ngabaku teu aya kasieun teu aya kahariwang boro-boro inget kana dosa nya dina hiji mangsa Nyi Oneh jeung si Bujil gede hate yen manehna rek nyoba hiji cara anu leuwih gede risikona tapi dianggap bakal leuwih loba hasilna. Eta dua jalma anu keur kancikan ku setan teh bada militik paduduaan. Kang Bujil geus ngadenge omongan tetangga. Cek Nyi Oneh dari anaker. Panonna malong ka si Bujil anu keur silatutug badi udud. Omongan tetangga nu mana? Oneh? Yeuh geus cuce kadenge loba anu sirik ka urang teh dume eta geus mimiti deui daunan bari jeung teu usaha malah aya anu wani nyebutkeun munyung ka urang teh lah didenge-denge teuing tapi emah ge kungsi nanya ka kuring lah kumaha eta pedah mineng ngirim pinang gede mineng ngirim roti bakar jeung martabak mah teh sok nanyakeun ari si Bujil cenah usahana kana naon. Dijawab kumaha kumaneh? Dibejakeun we usah sabisa-bisa sakapangi sabab goreng-goreng ge. Kang Bujil teh geus aya pangalaman di kota. Tangtu we loba hubunganana. Tadi jawab teh kitu ku kuring teh. Bener pisan deuh genah. Bener pisan. Kudu kitu. Nah, make bingung. Aya keneh kabingung sabab emak kungsi nanya. Nah, ari boga kabisa mah lain ajakan Mang Dasma ulah sok licik cina adi jadi jelema kudu silih tulungan
bareto maneh ditulunganku Mang Dasma. Tak ayeuna Mang Dasma susah maneh senang kudu daek nulungan kitu cek mak teh Kang. Ceuk Nyi Oneh ngomong bari pepeta. Wah, da kudu marana heula usahana atuh. Teu samarangan usaha kitu. Nu cocok ger urang cantang tuh cocok ger Mang Dasma. Nu mata ulah nyarita kitu da moal bisa gitu. Jeung nadi karunya we lamun teh mah Mang Dasma sinah nurutan urang. Bisi kababawa dosa. Ai urang mah geus kagok lamokot atuh. Kitu tah. Tong babeja kitu. Eta ge geus dibejakeun ku kuring tapi keun bae lah. Eta mah engke ge jempe. Da biasa namun aya tetangga senang saeutik nyata sok loba pisan dog-dog pangrewongna. Tak ayeuna kumaha saterusna? Ya terus we deuh genah. Jalankeun anu geus puguh gede duitna. Tapi Kang, usaha kitu teh moal bisa lana. Heuda sahanteuna jalma-jalma anu geus jadi korban teh bakal lapor kanu wajib. Taku lantaran kitu teu mustahil mun urang ditalungtik kudu wajib. Sieun kuring mah Kang, bisi katewak terus dibui. Kudu kumaha atuh? Ceuk si Bujil bari kerung. Ada ruas oge ngadenge kitu ti pamajikanana teh. Lantaran dipikir-pikir mah nya teu salah eta caritaan nu jadi pamajikan teh. Kudu neangan jalan sejen Kang. Ulah anger wae kitu. Cek Nyi Oneh pikiranana bet leuwih maju batan si Bujil. Hanya kal maju nate karena jalan jahat. Benar kumaha atunya kelanan mikir heula ieu. Sok pikiran sing asak. Sabab urang teh moal bisa anger kieu. Cara nu geus lila kudu ditunda, kudu diganti ku cara sejen anu canggih, anu leuwih aman, anu leuwih gede hasilna. Ulah jiga anu koreh-koreh cok. Kalah kacapena Kang. Si Bujil teu ngomong deui. Tadi sila tutug ayeuna ngajogo nangkeup tuur panona tanggah kana lalangit. Pikiran gumalayang neangan akal pikeun ngadatangkeun rejeki ku jalan kajahatan. Ngalamun breh pangalaman keur di Bandung inget deui mineng maca koran. Sarta mineng ngadenge obrolan batu rupa-rupa cara hirup manusia dina neangan pangupa jiwa nu halal, nu haram, nu lantip, nu kasar, loba rupana. Kumaha Kang Bujil? Heula atuh. Ada kudu asak mikir teh. Ulah gigih. Dengeunah pan liwat ge ai gigih mah. Kayak kudu asak heula ieu. Kumaha lamun urang jadi dukun? Teu naon-naon kitu ge bisa wae. Tapi kumaha neangan duitna. Dan nu penting mah neangan duit. Alah akang masok bodoh. Nya kumaha we carana atuh pokona mah bisa hasil. Kieu geura. Ceuk Nyi Oneh terus ngadeuketan pok harewosan ngebrehkeun isi hatena ka si Bujil. Atuh si Bujil teh rada kerung lain teu panuju kana kahayang pamajikanana ngan kumanehna geus kasawang. Yen eta pagawean teh gede risikona. Tah kitu Kang kumaha? Bisa wae gitu oge. Tapi di mana tempatna? Nya neangan di mana we anu jelemana rada barodo anu salogoto anu keresep dudunya. Tadi dinya kudu usaha teh ngarah tereh aya hasilna. Tapi panese milihna. Da kudu tatanya heula kudu mau marah heula meureun. Cek si Bujil bari kerung. Lah nya urang keureueuh we atuh. Ayeuna mah kuring minta jawaban satuju atawa henteu. Nya satuju. Mun satuju isukan orang mimitian. Nya yo atuh. Pek saya gikeun naon-naon anu diperlukeun. Kudu geus siap ti ayeuna. Ngarah tereh rengse. Nya heug atuh ari kitu mah. Mitra kaum dangu satuluyna si Bujil jeung Nyi Oneh teh digawe babarengan deui bae.
tatahar pikeun ngajalankeun tekadna dina raraga ngusahakeun kahirupan nu geus beuki haneut beuki ngaran cabang tapi kapoho kana jejer pancer poho kana tata krama jeung aturan cag urang tuna heula urang nyelang heula nyaritakeun hiji kulawarga aya di lemur singkur sisi gunung hiji desa nu anggang ka kota tapi pangeusina mah lumayan geus loba kahirupan zaman ayeuna geus nyerep kadinya teh tetinggalin ku urang kota eta lemur katelahna Cimaragas pernahna sisi lamping pasir anu lempar bahengetan ngabanding walungan nu caina hera ngagulidag pi kawasin Mitra kaum dangu di Cimaragas teh aya dua imah nu padeukeut pangeusina masih keneh aya pertalian kulawarga nu saimah mah geus aya kamajuan dina usahana teh nu saurang deui mah masih keneh ngamang eta nu can maju teh salakina katelah Mang Usin pamajikanana Bitarmi boga anak dua awewe wungkul sakapeung masuk rajin silih elingan silih dorong supaya bisa ningkatkeun kahirupan utamana yang hareupan anakna nu maju ka gede kocap dina hiji mangsa kaparengan pas sore Mang Usin jeung Bitarmi dariuk ditepas ari anakna arinit ngaji ka tajug di luar ada jempling nu kadenge ukur sora manuk jeung hayam tuh Kang barudak teh getonaker ngajina teu kudu dikukuprak teu kudu disurung-surung haridang sorangan geuning beuki lila teh beuki gede barudak teh ceuk Bitarmi ngamimitian nyarita nya kami ge reueus pugu boga anak rajin ngaji teh sugan we bisa ngajait kolot papeurieun mah kolot teh bodoh sagala teh nyaho cik atuh anak mah kudu paralinter urang tiupan teh ku urang doakeun Darmi nya kitu kahayang kuring oge tapi urang nu jadi kolotna kudu metakeun akal tarekah atuh Akang paneangan ilmu teh kudu make modal beda jeung zaman baheula cek Bitarmi nah make nyarita kitu Darmi ih ari Akang sakedeung deui budak teh gede modalaneun sabab kudu disakolakeun sedangkan kaayaan urang apan batan sakieu cik atuh mikir saeutik maneangan cara kumaha carana supaya bisa ngarenyatkeun kahirupan neangan usaha tamahan atuh Akang oh gitu kaharti Akang oge Mitra Mang Usin kalah seuring ngabanyolan da lain sakali ngadenge pamenta kitu teh lain seuri yeuh tapi kudu mikir kumaha teu carana Tarmi labi kabisa kami teh ngan sakieu teu kurang teu leuwih lain teu hayang ningkatkeun tapi kamampuhan teu aya deui ngan sakieu-kieu na rek kumaha atuh hojahna
Ih, lain gitu jawaban teh atuh. Cik gunakeun akal, gunakeun utek. Da batur gitu kurang-kurang anu bodoh teh nu balegug teh loba. Tapi usahana mah palalinter kana usahana mah. Loba batur ge anu barodo teh lain urang wae. Tapi palinter kana usaha mah. Gitu kaharti kumaha tuh carana kumaha cik boga akal mah temrakeun cek Mang Usin itu nah bet asa teu nyalaramung nyarita teh jeung make ngamek segala rupa Tarmi lain ngamek tapi kumaha atuh sok kumaha yeuh akang tarekah teh rupa-rupa ayaku modal ayaku tanaga gitu aya anu kudong memeh prak ngajalankeun usaha naon hesena tatanya kanu bisa eta mah reka dukun, reka tabib, reka sahawe anu sakira bisa dipercaya, menta nasehatna, menta pituduh, naon usaha anu sakira ngajodoh jeung urang. Batur ge yeuh, teu kurang-kurang nu hayang maju teh berka kaler, berka kidul, berka wetan jeung ka mana we geuning cara ngadon ziarah kitu ka makam didatangan nu ziarah nu ka dukun rupa-rupa we ari akang apan ngan ukur nganalkeun tanaga. Mang Usin ngahuleng di omongan gitu teh. Da memang rumasa manehna mangan ukur nganalkeun tanaga. Bek macul taraya anu sejen. Kumaha? Kaharti atawa henteu? Kaharti euy, kaharti. Bener eta omongan teh. Mun kitu carana mah memang enya kudu metakeun deui tarekah sejen. Cek Mang Usin akhirna mah sadar sarta narima kana saran pamajikanana. Bener gitu sok we ulah asa-asa rek usaha mah yeuh kumaha bae jalanna asal matak nguntungkeun jalankeun. Batur ge ngala duit teh eupana ku duit da ieu mah geus jaman nya urang oge kudu nurutan. Ceuk Bitarmi deui. Barang keur gunem catur kitu. Jol aya nu datang ora keneh ieu mah, tapi geus rumah tangga. Ngaranna Sani. Geus boga pamajikan ka Nyi Omoh. Nganya kitu nasibna teu beda jeung Mang Usin. Usahana rada pered hese maju. Punten. Ngadaweung wae Mang. Cek Sani gek diuk dina golodog geus teu asa-asa da minang ulin. Nya Jang. Jang Sani, ya abdi dieu di jero Jang. Cek Mang Usin. Di dieu Mang. Raos tiis lah bari ngalayung. Cara rape puguh tas ti camara yeuh. Nyar hayam tapi teu hasil. Usaha teh mani perdaker estu ka ditu buntu ka dieu eueuh lah. Puguh mi oge teh keur ngobrolkeun eta Jang Sani. Kumaha mun ikhtiar atuh? Tah mangna ajakan. Ajak kumaha Bi? Ieu Ujang. Batur ge nu maraju usaha teh motekar hatena. Eta teh teu sabongbrong. Tapi dua bongbrong murnya Bi. Yang Sani mah lain dua brongrong tapi
make Samara ye make tareka make jalan anu teka ciriku batur make hasep eta teh cek Bitarmi bari bapeta make naon Bi make hasep nya hasep naon nah dipuput kawas ngalalanak di liang ye make hasep menyan kadukun eta teh oh kadukun kumaha carana Bi nya kumaha dukuna we da rupa-rupa gumantung kana ilmu anu dipake nak ku eta dukun tak kumaha lamun kitu ujang satuju atawa henteu tak mang mah geus aya rancana ngancan mangih dukuna cek Bitarmi bari papeta gitunya kemana tuh mang ayolah orang ikhtiar ya danya kungsi ngadenge kuring ge batur mah make aya beja sok ka Banten jarahna teh ka Cirebon cenah ka Gunung Jati ka Gunung Kawi kemana buat cek Sani bari papeta jang Sani mun bener aya niat gitu urang modal hayu jeung mang urang neangan tareka heuh neangan menyan mah di warung di Ucit ge loba atuh mang ish ieu mah menyan meunang ngajampean ayulah setuju lah kieu wae lah hirup teh tung eneh kaluhur teu sirungan kahandap teu supaan kitu putusan Mang Usin jeung Sandi eta dua jalma teh keur mejeuna migandrung dunya brana hayang tereh beunghar tapi ari munyung mah mung da nyaho eta mah jalan sasar nu bakal cilaka kana jiwa cager wara Midra hanya ka kepejeng nenglong dugi ka dieu lah hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing teu pangdangu deui atur nuhun billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.